Menitiris. Isuk init gawe kehujanan, balik oge ayeuna kehujanan deui. Tiris meni ku nyecep-nyecep teuing ya kana awak. Pajar make jas hujan. Hujan mah anger we asup ka jero. Da saking ku gede na meureunannya ieu teh hujan teh. Buru gawat geura ka jero ieu awak meni geus tiris. Ditangtang ditengteng rek dibawa ka mana eta jas hujan. Oh heueuh digantungkeun di jero da bisi teu garing. Ngagorel heula heueuh bees teu heueuh teu ngarengkol dina kasur nu haneut. Aduh aya salaki ieu nyampeurkeun tah ieu teman bercerita, teman curhat lamun di pagawean aya keluh kesah teh bebeja we ka si ieu. Barijeng ngajawabna teh. Hah? Heeh. Oh kitu. Nih hoream. Lain ngarengekeun curhatna pamajikan kalakasok ngalikeun racin geusan gogolerana. Ayeuna mah urang sortir ieu baju sugan aya nu garing urang tilepan lamun daek. Maneh loba kitu eta tilepaneun iuhan atuh da 2 poe teu ditelepan. Satilep-tilepna we ieu mah baju mah. Geus ditelepan oge geus syukur. Loba teuing horeamna urang mah teuing loba teuing gawe di luar. Haha. Ningali perdapuran kos ciga kapal pecah we jelemaan keur heueuh bener teh. Barijeng tang treng trong tang treng trong. Untung teu peupos oge piring teh. Lamun nita kasalaki da geus tugasna bagian masak. Tuh hoream-hoream oge geuning ieu geus beres nya. Barijeng bibir mah kocoblek wae. Masak ayeuna mah simpel. Kulub hehejoan, kulub terong. Persambelan oge aya eta mah komo we nomor 1 atuh. Sangu diakeul da ameh puleun ngeunang ke di daharna teh. Bagian permasakan keun we eta mah ku salaki. Hanas urang teh tadi balik meuli peda beureum salaki meuli pindang di pasar. Nyanggeus we lah goreng duanana da engke ge sarua heueuh dahar-dahar keneh. Nikmat bees sakieu oge. Alhamdulillah bees. Lalab, sambel, kulub terong, asin. Meuni bebeleuweukan dahar ge habek deui. Pindang jeung asin oge meuni paciwit-ciwit lutung da sok sieun kabeakeun bees. Erek nyiuk sambel kana piringkeun. Pajarkeun kita bea ku urang. Pacoel-coel lah heueuh dina coet. Ayeuna mah rek bebeleuweukan dahar heula heueuh bees. Da meuni ku nikmat daharna oge.